liun pik kudu ngainpakeun saha du saatin anu ngabogaan kajembaran min saatihi tina kajembaranana du saat. Alwasiluna tegesna pirang-pirang jalema anu wusul ilaihi kal ai isyaratun tegesna ieu teh isyarah ila halil wasilina kana tingkahna pirang-pirang jalma nu wusul kabeh ka Allah. Ayat terkahareun karena tingkahna pirang-pirang jalma nu warusul ilaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Fa innahu mangka saenyana itu wasilin lama khoroju samang-samang sabebas. Khoroju teh kitu. Lamun tina penjara khuruj teh bebas. Batak pang bebas-bebasna aliran khuruj. Itu khoroja ini aliran khuruj. Ayo keluar ti imah abring-abringan ngabalaan masjid batur. Adon ngastrol. Tapi alus saware. Nu alus mah huruj mah lin eta ge alus huruj ti imah ke masjid. Nganu leuwih alus mah tah ieu kaluar min sijnil ru'yatil adyan. Tina ningali kalian Allah nu disarupakeun sareng buian penjara. Jadi urang teh di penjara ku nyaksi kalian Allah. Terpenjara teu bisa bebas. Terpenjara ku syahwat, ku karesep, ku kahayang. Nempo rupa nepi karupa memenjarakan urang sehingga urang teu mangihan Allah sabab dikurung ku rupa. Ngadenge kana sora urang dikurung ku sora teu kapanggih teu bisa bebas tina sora. Urang ngasaan kana rasa dikurung ku rasa teu bisa bebas tina eta rasa. Rupa sora rasa. Itu. Tak geuning sok ayanya. Tong poho jalan balik ka Allah tina rupa sora jeung rasa. Nu poho jalan balik ka Allah tina rupa sora jeung rasa teh si horeng jalema nu dibuik kunaon ku sakabeh perkara lianti Gusti kitu. Agul pan urang mah aya dina tulisan kaos tong poho jalan balik ka Allah tina rupa sora jeung rasa. Agul mah make kaos teh saumur-umur di penjara. Seumur-umur di penjara kalah kaosnya dipapake. Tapi lumayan sudah ngalah berkah gitu. Ditulis kapan dina nanaon tong poho jalan balik ka Allah tina rupa sora jeung rasa. Saumur-umur urang poho jalan balik ka Allah kunaon terpenjara poho jalan balik. Sing hayang ge si inget ge kana jalan balik ari dikurung mah kumaha bisa bijilna tuda. Gembokna kapanan teu acan didikeun ku polisi nu memenjarakan kita. Ek sidang heula ge kapan sababaraha kali tanggal. Sidang kapan jeung malaikat tukang nyetetkeun amal goreng. Mangkanya disogok da teu kanya. Jalema nu loba kasieun. Sieun kunaon? Sieun teu meunang eusi peujit. Sieun teu meunang bungkus kulit. Gede ka melang. Melang sieun teu dahar. Melang sieun teu make. Melang sieun teu mulia. Melang sieun kaelehkeun. Melang sieun teu diagungkeun. Loba ka melang. Eta teh berarti dibuih. Lamun aing teu kieu sieun batur kitu. Kitu Bang. Eta teh loba kabuih mata loba megatan batur, loba ngempesan batur. Nu kitu teh jelema nu hasud teh dibuih tuh dah. Ku penjara, penjara nangan lain penjara jeruji besi, tapi jeruji goerillah.
Tak teglegowo. Kalimat tauhid namanya, babahasaan tauhid nama bedu narapel. Mewah leuwih ti sasaha. Khos bahasa namanya. Kan itu khawasil khawas. Tapi ari hatena sahanapeun awam jiga nu. Aya nuriweuh ke penjara begitu. Loba kasieun padahal sakabeh kajadian eueuh ladang kasalebengan sadayana ge dihaja ku Gusti qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, la yusibana tidak akan tumiba ka urang sarerea, moal mata kena ka urang sarerea, illa ma kecuali ketentuan kata banu geus nangtukeun kana emas saha Allah Gusti Allah. Moal aya batur maju ketentuan Allah kunon urang batur maju hareudang. Urang mundur ketentuan Allah kunon urang mundur bet kudu sieun. Batur mulia ketentuan Allah eta teh kudu bingung. Urang hina eta ge ketentuan Gusti Allah. Lamun teu kapanggih ketentuan Gusti Allah berarti teu wawuh kana sifat iradat jeung ta'alluq. Iradat eta nu disebut terpenjara. Si jennu ru'yatil aghyar ningali ka makhluk nu disarupakeun sareng buian. Ru'yatul aghyar asyabih bisijen. Ru'yatul aghyar ningali kalian Allah nu disarupakeun jeung sijnun buian teh penjara. Kulalaki anu rada ngagombal mah bisa kapan dipake ngagombal awewe. Wajahmu selalu memenjarakan hatiku. Tubuh indahmu telah memenjarakan hatiku. Segala senyum manismu telah memenjarakan hatiku. Aku tidak bebas melangkah untuk menghirup udara segar karena diriku sudah dikuasai oleh penjara. Wah, itu jelema geus dibui ku kahayang. Tah, ari wasilin mah jelema beunghar mah jang geus bebas di dinya. Tanu beunghar mah ieu, nu beunghar mah nya. Nu beunghar mah bebas di dinya. Mata jelema nu geus bebas di dinya kawajibanna infak ka batu. Liun pik dosaatin teh kitu. Kamana tah kaluarna teh bebasna teh ila fadhil tauhid. Kana tauhid nu disarupakeun jeung lapangan. Menghirup udara segar bebas tina buian. Langap we jang ka mana-mana oge. Sok jelema nu hatena di penjara kuliah Allah, sumpah we ka mana-mana. Itu cicing di jero sumpek ini keluar leuwih tibatan di jero sumpek nanti sumpek tuh dah. Naon sababna teu kapanggih luasna tauhid. Tauhid nu disarupakeun jeung lapangan, bah. Tauhid teh naon? Hate geus bisa nganunggalkeun Allah, kasaksi sadaya oge nu terjadi irodahna Allah, tinggal lapang dada urang. Wa kamalil istibsar jeung sampurnana nyaksi ningali bebas pandang. Ieu mah kapanu ka tempat dengan jeruji besi we hungkul kan. Coba lamun geus bebas tina jeruji besi, bisa melihat tanaman, bisa melihat bunga, bisa melihat kurang kampung tangkal kalapa beureun itu. Bebas jana poe pan, aya geus keluar ti penjara. Aya dina penjara rek nyadapan tangkal penjara mah bisa. Kurang tadi penjara ku kalapa 100 tangkal. Dan nyadapna 100 tangkal. Jadi sapoe-sapoe ting sabaraha kali naik tah? 200 kali naik.
Berarti 200 kali naik, 200 kali turun. Lamun nyadapna 100 tangkal. Hebat aja. Murah berarti. Ittasa'at, jawab tina lamma. Arifin wasilin ketika bebas tina nyaksi kalian Allah, bebas tidinya. Kamana bebasna? Kana fadha'it tauhid. Ittasa'at maka narima jemban naon masapatun nazrihim lalakon paningalina itu wasilin wa ufidho jeung diloberkeun alaihim ka itu wasilin naon ulumun pirang-pirang ilmu loba ilmu naon mantap ulah make bingung jan kunaon di jelema loba-loba teh ilmu padahal mas santrena teu kabejakeun lila bari mas santrena teu kabejakeun getol itu kan bari mas santrena teu kabejakeun pinter tapi itu loba ilmu nu aneh loba nu aya di manehna dibatur eueuh teu kudu geger jelema nu geus dibebaskeun tina ruang lingkup penjara lian Allah teh dipinterkeun ku Allah ayat nama aja wattaqullaha wa yu'allimukumullah takwa perjalanan awalna ka Allah takwa kapan kudu capek ngaran takwa mah kapan aja muttaqi teh yattaqi qalbahu bil iman berusaha ngaraksakan hati ku iman wa jawarihahu bi ta'at kitu heula mimitina mah tak tina maqam muttaqi naik kana maqam muhib tina muhib naik kana maqam mahbub dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Ai ngaran geus dipika cinta mah geus dipika nyaman. Naon sih yang tidak bukan seseorang yang kita cintai. Benar teh ya. Lamun urang geus kanyaah ka hiji jelema, mun urang geus cinta banget ka hiji jelema, apa sih yang tidak buat sang kekasih? Hayang nanaon oge dicumpona. Belaan anyukutan teu aja jeung teu inget hayang digentian teu hayang dipulangan lamun geus aya mahabah aya gitu malah eueuh mahabah dina hati urang mere ge hayang dipulangan itu da mere sote aya tujuan salah tuh lain karena mahabah. Wa asrarun ilahiyatun jeung pirang-pirang rahasia bangsa ka pangeranan. Geus dibareto dina Indosiar mah ieu teh. So aya geuning dina Indosiar film orai rahasia ilahi. Itu filmna film orai. Pasoru mangka jadi itu wasilin yumiduna al-ghaira wa yansurifuna fi awalibihim al-batiniyah kaifa syahu yumiduna eta manjangkeun itu wasilin al-ghaira kalian ti Allah wa yatasarrafuna jeung popolah itu wasilin bi awalimihim dina pirang-pirang alamna itu goeh al batiniyati anu bangsa batin kai pasya'u irah awae karepna itu wasili jadi nyaksi ka makhluk teh jang henteu terpaku di dinya panjang ditinggal lihat teh luas di dieu mah tertempuan teh sempit urang nepon nu loba ge jadi saeutik kudu nepon nu saeutik ge jadi loba da kapange asror ilahiyah ieu mah rupa sakitu balatakna nu katempo ampun rupa we rupa teu panjang ditinggalianna teh wasilin mah jang tembus ditinggalianna teh panjang wa yatasarrafuna fi awalibihim nu kasaksi
batin ya tasorub nu kasaksi berarti basiroh nyaksina basiroh nyaksi di alamna goerilah itu pan goerilah disebut teh alam mulki tembus nyaksi ti alam mulki kamalakut jabarut izah kaditun itu popolahna teh sok sanajan di sawah hatena mah di malakut kadang-kadang lalakuna teh sok sanajan di dunia dagang tani buburu usaha hatena mah teh di dinya yumiduna teh eta wa yatasarrafuna fi awalihim al-batiniyah tasarrufna lin dina alam nu zahiriyah tapi dina alam al-batiniyah ari alam al-batiniyah jadi tina asar afal kapangih batiniyahna afal pan batiniyah sifat mutalajum jeung asma zat kadituna nur zat ka Allah Subhanahu wa taala tasarrufna di dinya hatena lelumpanganana lumakuna dirinya henteu terpaku dina zahiril maujudat tapi nyaksi kana batinil maujudat urang mata tasarruf dina zahir mata sok loba pula kali utang itu untung rugi semestinya we padahal nu panjang titinggalian sanajan dagang rugi teripu sabab panjang titinggalianna nalin kana rugi wungkul hate tasarruf basiroh tasarruf kadat anu ngarugikeun kadinya leumpang hate rugi teh damal Allah nu kasipatan ku ilmu nu kasipatan ku irodat nu kasipatan ku kudrat mata rugi dagang ya ali Allah kuninga abdi rugi dina dagang ya murid Allah nu kersa abdi rugi dina dagang ya qadir malah Allah nu kawasa ngarugikeun kana dagang abdi kaditunan Allah waman kudiro qala Allah taala aya qala Allah taala saya langsung waman kudiro ya waman kudiro alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi waman jeung ari jalma kudiro anu diheureutkeun si iman anu diheureutkeun alaihi kasiman on rizquhu rizqina siman asairuna nyaeta pirang-pirang jalma anu laleumpang kabeh ilahi ka Gusti Allah ae tegesna isyaratun isyarah ila halis sairina kana tingkahna pirang-pirang jalma anu laleumpang kabeh ilahi ka Allah fahum mangkari itu sairin jalema nu laleumpang makduruna eta anu diheureutkeun kabeh makdurun eta anu diheureutkeun sah alaihim itu sairin fi arzakil ulumi dina pirang-pirang rezeki ilmu wal fuhumi jeung pirang-pirang rezeki paham mahbusuna eta teh yang terbatas sempit pemahamanana matak sok amak nalika aya rugi tak lo bahasun ge kabatur sempit pemahamanana teu lapang dada matak teu gampang geuningnya alamat mursyid ceuk syahadat teh al hadrami kan syahadat kapan wasi'us sadri ek lapang dada kumaha dada-dada ge terbuih duda terpenjara ku pirang-pirang guerilla mau bisa apa pang sulit hati jelema lamun geus kakeunaan ku penyakit senang melihat orang susah melihat orang senang eta penyakit tu panghesena teu betah nempo batur maju atoh mun batur itu berarti sempit pemahamanana mahbusuna tur anu dibuih kabeh fi mudayyakil khayalati dina nu dirupakeun pirang-pirang khoyalat hayalanana itu dina sempitna pirang-pirang hayalan itu fi mudayyakil khayalati dina pirang-pirang hayalan nu disempitkeun mangga sempit hayalan cenah teh ulah ngahayal-hayal asing ngahayal teh jauh-jauh ting salah justru ngahayal mah sempit ya
Sempit udah ngahayal ka dunia mah da terbatas rek neusan sempit. Gitu. Warusumi jeung pirang-pirang bentuk. Yunfikuna mimma atahumullahu min fadlih. Bisa infak itu sairin mimma tina rezeki tina ilmu atahum anu ngadatangkeun hom kaitu sairin insyaallah Gusti Allah min fadlihi tina fadlna Allah min rizqil muqaddaril dhaiki tina rezeki anu diheureutkeun adzaiki anu dibatasi adzaiki anu sempit ala ghairihim kalian itu sairin gitu. Matak misingin pak oge mah pati loba manehna kabagian saeutik dibikeun ka Bandung. Wa yatasarrafuna jeung tasarruf itu sairin fi awalimihim dina pirang-pirang alamna itu sairin ala qadri ma'atahum netepan kana ukuran perkara atahum anu geus mere ka itu sairin saha Allah Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Ringkesna jang tina hikmah ieu jelema teh dibagi dua, aya nu beuntar aya anu fakir. Aya nu nepi aya nu kakarek ini itu geus nu nepi jeung nu geus ini anu nepi jeung nu kakarek ini beda pisan jauhna itu anu kakarek rek ini ka pangeran rezeki ilmu na ge moal pati loba rezeki paham na ge moal pati loba beda jeung jelema anu geus usul ka pangeran eta nu loba rezekina mah nu diwajibkeun ngainfakkeun eta hartana. Jadi lamun urang dibere rezeki loba wajib diinfakkeunna, dibejakeunna ka batur. Aya nu boga saeutik mah Pak arek dibikeun ka batur teh. Henteu ge teu naon da can kageunaan ku nisab. Sarua we jaga jeung beunghar dunia jeung fakir dunia. Urang boga di saeutik bikeun ka batur sugane ku dibikeun kana mahar jadi loba gitu. Itu larangan. Bisi urang can diwusulkeun ku Allah ka Allah, heng nyaritakeun ilmu babusul haram teu haram meunang teh. Meunang. Atuh da cenah rek ngarti kumaha nyaritakeun bab haji urang ge can ka Arab. Kapan ku Allah dicontohan? Dina Quran kullu man 'alaiha fani. Eta teh kapanan tempat isim dhahir tapi ditempatkeun di dinya isim dhamir mah. Ai aturan dhamir mah kudu aya marji, kudu aya tempat balikna dhamir. Ayat samemehna teu nyaritakeun pimarjieun eta lafaz dhamir. Kullu man 'alal ardi fani, kullu man 'alad dunya 'alal ardi kabeh setiap jelema nu aya di muka bumi bakal hancur. Matak dina ilmu bilagapan wa kharaju an muqtadal zawahiri itu kawad ilmu mari makana zahiri saperti nyimpen isim dhamir dina tempatan isim zahir. Anjeun can nikah aya nu ngulem pidato dina acara pernikahan meunang lah ditolak tadi. Mang santri pangaoskeun abdi bade ngadahupkeun urang kali. Punten Kang abdi na ge can nikah ditolak moal abdi. Ieu deui. Mang santri abdi teh bade walimah sapar. Hayong pangaoskeun. Abdina can ka Arab hampura we Kang. Moal pati bisa nyaritakeun. Kadang-kadang apaleun keneh nu maca Fathul Muin daripada jalema nu init ka haji nu tujuan ka ditu nu ngadon ulin. Nu maca Fathul Muin apaleun mana kewajiban haji, mana rukun haji, mana pasunatan haji, caritakeun. Gitu. Pandina kitab geus puguh mikot makani nu datangna ti Indonesia, nu datangna ti Yaman, nu datangna ti mana puguh kapan dituduhkeun. Puguh secara ilmiah memang geus aya ngan pangalaman can boga teh gitu. Keun we ilmiah nah dicaritakeun sugan we. Kaya rezekina he kan itu langsung pengalaman. Tak jalema nu usul ka Allah aya secara ilmiah materi nu dipahami ku manehanana capat
da Allah nu mere padol usul. Matak jelema nu init ka Mekah ge lain pedah beunghar padol ti Allah kabeh oge. Lege kena geus sekarang. Aing mah unggal tahun umroh lila teuing moal tuh aing mah sabulan sakali umroh na oge. Kudu lege. Komo aing kan diongkosan ku batur mah. Haji gratis. Juana ge bis. Lain kitu nu beunghar mangongkosan batur nu hebat. Lain diongkosan ku batur. Tapi boleh aya ngongkosan oge tenanan. Bisa erek anu ngongkosan teu tulus itu. Ek ngongkosan batur berarti nasibna eta mah diongkosan. Ngan ulah agul kana-kana geus ulin ka ditu buku menang ngongkosan batur. Komo diongkosanan aku partai. Dan jadi tim cukceknya. Mungkin teh balik ti ditu teh cenah eta mah disebut ogenan haji partai. Ieu haji partai. Ihtadarrohiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wallahu a'lam.